Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik deh nyata di channelnya Sundana Barudak Ngora. Nah, alhamdulillah para penonton subscribe abdi panginten ayeuna mah acara ada benten deui. Mana ibu? Ibu makan. Ibu mana? Mohon. Ah, kieu aya nu ngalewat kelas kenapa? Iklan heula. Alhamdulillah di dia abdi tos di daerah mana ya teh? Kang Iwan? Daerah BBC Anjung Kerta. Nah, gitu mugia hiji nyata mugia para penonton abdinya utamina sehat walafiat lah. Amin amin. Sinarang anu usaha nah oge lancar sina rupina sina oge berkah selalunya. Tah acara teh urang teh naon ieu teh nguraknya orang apuk-apukan apuk-apukan. Jadi nostalgia ke zaman baheula. Zaman baheula tah eta sakantenan ieu teh sareng lecangan abdi nyata gaduh youtuberna senior ti abdi eta mah atuh gagah kitu mah. Nah abdi teh di dieu bibitina mah tetanggi gitu. Masih bersaudara. Tah gitu. Tong hilap nya pokona mah subscribe tah ya subrek lah subrek Dukung terus channelnya Barudak Sundana Ngora Barudak sudah jadi salah Sundana Barudak Ngora. Tong hilap di subscribe di channelnya Barudak Sundana Ngora Sundana Barudak Ngora Sundana Barudak Ngora. tah eta pokona tong hilap berkembangnya tah sapertos anu sanes-sanes sinarang tong hilap oge tah ieu rengengan abdi nya bararea channel tong hilap subrek oge subrek di-sharekeun ya berkembang memberikan motivasi edukasi tentunya buat hiburan kalian gitunya sambil ngopi-ngopi nonton YouTube di bumi. Eta laras Iwan tah gitu kayak orang lajeng deui nya pokona mah geus nonton urang lah urak geus rame aslina ke zaman baheula si bolang ya si bolang. Iwan itu terus ke mana deh gitu? Wah gitu unggul. Wih, teman dengan Amin semua ya. Saya bisa. jauh dari sini jalanan ya. Eta laras. Ya. Eta mantap wisata eta. Tah, lu kieu nu ngalak belut teh. Oh, atuh dedetkeun. Ayo dedetkeun tarik. Ai, semantap we bener euy. Anjir. Mana nih kali mana kumaha? Belutan kumaha? Ini bang. Oh, bener deh. Ini memang enak buat dikonsumsi ya karena apa ini bukan dari ternakan Oh gitu ya. Jadi Iya. rantai makannya masih terjaga gitu. Jadi Mantap ya bener ya. penggorengan. Selina leutik dia mah sebante gede. Efeknya leutik kan cenah. Tapi tak asa penasaran ini tuh. Penasaran aslinya. Aiwan tadi turun. Penasaran mana tuh. Iya. Ah, bikin ka sawah deui Aiwan. Abelat. Ras. Tah eta. Hei, sabaraha tukang saya betul teh. Wis, mantap hasil. Hei, sabaraha. Dua, aduh. Alhamdulillah 2.
geningan. Lumayan ini coba-cobaan. Teh atas nyanggut pas bade ditarik seduka orang kan ieu bukan naon duka kanal kalau ya kitu teh ya ada bade teras gede wae tuh anu ngecengna paling dia Iwan tinggal ngeceng paling penasaran aduh ampun lah pisan euy sawahna aslinya padahal kadieu nu di kota kadieu geus geunaheun aslina. Ieu mah gagah, ieu mah geus tarikanana. Oh, atuh. Bener ieu mah aslina ieu mah. Asli mas asli. Hei. Babon pisan. Siapna beunang oge Gede kieu asli tinggal tempat badak ge. Sok. Oh, peralatan masak-masakna. Sesuatu kebanggaan buat kita semua. Jadi lamun lapar teh mah tinggal sok teh ieu meureun aya Tah eta nya. langsung. Oh, ieu teh ieu nya. Wah, aslina euy bararea mah nya aneh wae. Jadi pindah teh kos rumah gitu nih. Berbarang. Ayo ngerontosan, merencit-mencit. Asok. Udah Arif diajak masaknya ku timbal ya anjir mang. Bawa ngapuk. Kayak aduh masalah. Anu mah kurang ieu nya, kurang seueur. Da kusabapan tepas obat obat. Jadi aya ieu aya anu efek dari bancingnya. Ion yang Wadimar. Aduh Wadimar euy. Kapokeun Wadimar. Jadi ieu teh kebanggaan kanggo rerencangan sadaya di dieu kan. Koyaknya eta. Kumargi ari meser mah pan seurna belut naon eta teh? Belut diingung gitu, belut ternak. Nah, jelas itu mah di para benernya di para papan beda di nada tinggal dia gitu lanjutkan Alif. Tentang hari belut sawah mah da gurih nyoy. Pangkulinan nyaman baheula teh kieu urang teh nya. Nostalgia. Obat. Tadi si belut dicampur jeung si hayam. Si belut campur jeung si hayam. Eta mah memang Agus bubur. Iya hayam. Oh. Mantap pokoknya. Asli mantap. Mantap.
Mantap. Wah, pisang. Asro. Mantap. Mau juga. Wah, yuk. Roti barang ada. Bun tendang. Wah. Ya. Hari itu bagas tunda nanti yuk. Ngagungnya, ngarumpulnya, asal-asal. Pak Bulit saya Jadi bingung kan? Aduh dia tak bulin gak dia. Kalau belut. Tahu deh ya tuh. Oh deh. mantap. Bisnis di sawah-sawahnya, pinggir-pinggir pegunungan kia, hawa nanti isinya. Terus jadi patuangan teh ngarebak wae. Kayak teh gini jadi. ulah kapok ade. Wah kapok dedeyeun aslinya pokona mah. Dedeyeun geus. Orang deui. Orang deui aslinya set. Kemana itu? Seru itu gambarnya. Mungkin nasi sembarangan teh ya. Oh, nasira. Tuh lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Parantos beres acara nanya eta ti awal dugikeun ka akhir. Murek dugikeun ka tuang-tuangna botramna. Ciri khas orang Sunda mah kitu. Tuangna ku ngariungna nikmat pisan pokona mah. Sareng hapunten ge ka para penonton abdi mereka abdi, hapunten pilih api aya kelapatan nya eta dina ucap tatana atau api laku lampah abdi. Hapunten pisan manginten Kang Yadian teh sumping kemarin teh da aya waglan salah teh kitu. Ya peke mah pasti aya deui Kang Yadian gitu. Tah bagian gitu tampilannya ke konten-konten selanjutnya kayak misalnya penyandian rugikeun ka kumah-kumahna wah pokona meresep lah kayak tontonnya pokona tonton misalnya nah gitu tuh baikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.